begitu dicaritakeun cek Abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat tedek ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula dek naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumanya kula ngawin kos kitu billahi minasyaitonir hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb bae pohare hese jasa eta mah geus sadang bandinganna geus hese irungna mancung ya Allah ya Rabb ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka daun matana bentik ya Allah ya Rabb istilah parahyangan mah ieu tah halis da ngajeler paeh gadona ge endog sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan deui endog lagi tah haju ieu da ge lenggik sakumaha biola masyaallah ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harata ieu geulis nu paling hebat warna kulit disebut berem lain disebut hidung lain disebut putih lain Masya Allah mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyaritakeun di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasep eta di Madinah kula ka Madinah ningali eta kasep amat bareng neuleuh babareng jeung yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah mana di Madinah karasep mah masyaallah Karim tah inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh pohara komo Kangjeng Nabi nah ieu awewe Nyi Siti Malikah pohara geulisna haju di samping geulis sopan ngomongna lemah lembut hiji lalaki nu henteu tertarik pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia atuh kaget urang ndek daek ge haji henteu ka mana dia bau burak para tah eta saware ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi bah atuh paeh di dinya nya mah atuh paeh ieu geulis jasa ya Allah ya Rabb ngan hanjakal kageulisanana dijualan horenganan jadi WTS Masya Allah Karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan ente mah ja osok meureun jablay hebat tah
atuh kulataran gelis target lagi Masya Allah Karim mun kuari Mbak Syahri ini sebenarnya sapeting 1 juta balikan ternyaho harga temu budak itu baru Gunung Karang mahal harganya ya Allah ya Rabbi pokoknya mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ya bangsa ti camat kahandap moal diladenan ti bupati kaluhur karak eta ge geus lain saya ti bupati gubernur wow komo bangsa polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malikah teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku dah luar biasa gelis dah lain lalagaan ya Allah ya Rabbi nah iya si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mah lah sama biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mendek ngadakwahan si ieu ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sieu batu muludan teh geus di buledan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 seberapa atuh sih mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti seberapa 400 hargana mun kuari sagramna teh ya 700.000 jadi seberapa cepet aing teu percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang teu nyaun ka harga blon teu budak ya Allah ya Rabb dibeli cek si abid beli nyahuan nyana bahwa eta teh santri nyahuan si Malikah teh bahwa eta teh ustad kok daek meuli oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ieu iya geus di kolektif we ku nyana wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatnya datang ke kamar ngerokok heula nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua dihebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung Malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai bulunya mulai si Malikah teh si abid gewe heula ngarokok teh pemanasan heula training mulai ya ngadeukeutan yes, aya dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu tuh langsung BH-na dibuka insyaallah si abid gewe si abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek atena lalakuan teh kieu meureun batur teh cek Malikah Pak mau sekarang ini dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ayo mah geus kudu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu Masya Allah pernah embereun kuyana tah
akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehana Nabi Tisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke ning kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha gitu anu lain mah beda di mana di belai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih aja biasa bae cek abid asana henteu kajen kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake di heula ulah ka dipake cenah nyana henteu lah cek yang lain dipake bae cenah terus be baju dipake di malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeuk-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan abid iya tuh nanaonan endeuk nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan dibejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaulah deuk naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumaha nya kula ngawin kos kitu ye awe nu sejen loba de gratis cek ye atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa dong dah iyalah akhirnya terus badahana baralik sagesa baralik nah di ijazahan sholawatna burdah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna min tadakuri jiranin bidhi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami bahar basit deku baha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta nabiuna amiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna na'am saro taifu manna wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami
maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ngan syaratna hiji boga wudu, dua hadiah heula ka Imam Busiri, tilu hadiah heula ka Al-Mujiz nu ngaijazahkeunana, tilu macana make Bahar Basit, opat tambahan make maulaya, nomor kalimana kudu ngarti kana maknana, nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah. Sok geurage urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan. Cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang. Urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang. Masya Allah Karim, mun dibandingkan seperti itu, seperti eta tanya diri orang datang ke mana tuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh. Ja urang mah atuh pohara jasa, motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu, mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang, sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae. Ndeu kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun kacinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh, melalui naon. Jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang, ai perjuanganna mah da eueuh. Gulak-gilak urang teh atuh. Kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan. Eta mah di Tangerang, di dia mah ente di dia mah ente beda tuh dek ubah Kangjeng Nabi dek di mana. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adimis salat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله بارك سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
ya Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah nabiyuna al-amirun fala ahadun abar fi qawlina minhu wala na'ami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balligh maqasidana Allah ya Allah wa